maka kembali ka tadi teh heula kaya-kayaanana insyaallah lamun hirup geus aya kasihan ku Allah hirup bakal hati-hati lobakeun pisan mi eling mati sabab ieu teh datangna pasti nyawa di pundut romulisati mangka de hirup sing ati-ati mangka de hirup sing ati-ati breng astagfirullah rabbal baraya astagfirullah sok jelema nu adu kelas hatena bakal moal aya kasieun gerak ka kuping lamun lohor Allahu akbar Allahu akbar da teu kadengean lempeng we kana motor lempeng we ka kebon kana mobil kana tetelih we di ditu ada da teu kadengean adan teh oh kasieun teu eta pantom masjid molongo da teu kadeuleu aya nu kitu lempeng we ka sawah ka kebon geletuk we maot di kebon digotong pangeulana ka masjid digotong aduh itu si Ken geus ka masjid digotong dek di salatan aduh datang teh kana paimaran mayit ngajepat kieu cek karpet ka mayit amang ka mana wae ka karena ningali cek karpet ari cek ari cek saya teh cek mimbar teh apa hareupeun mimbar nya urang cek nyolatan mayit teh cek mimbar teh oh rajon ka masjid dek di ruang kamana wae ari ilahi subhanallah kayaanana coba maka lamun geus balik ayeuna urang di mana aya kasieun timbul aya tanggung jawab subhanallah mana contona kieu cek bojona teh kasalakina tah di imah teh dengekeun cek aceng disurupan hirup teh sing aya kasieun dari salatna di imah oh kahaya ya tungtungna teh bapak teh digotong ka masjid bakal disolatan ku batur leuleuk ti ayeuna sing daek ini teh ngabangun sumangat ari ngeusian teu tah pake softtek nah kermen bapak teh aja monumen mata ka masjid tah pake di mana make nama balitkon so itu mah meni amak mumpung di dunia amak sate ke di akhirat mah bisa amak ayeuna pokona silih wasiatan jeung saha ayo era ku Allah sing aya kasieun dituntun eta salakina untung salakina teu amak da rumasa datang ka buruan masjid cek jelema adu kakara teh asup ka masjid barong mama main belong bakal nu belong keun bae tong era ku jelema datang ka buruan masjid cek jelema masih aya kadae cek nu keur mecer palingan halada di jilbab make calana nu ngajawab alhamdulillah sadayana alhamdulillah alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah usikum wa iyaya bitaqwallah wa'alamu wafhamu ayyuhal alimun al-amilun al-akilun li'anna Allah ta'ala la yudhi'u ajral muhsinin wa anna Allah ta'ala khabirum bima ta'malun nawaitu taqarruban ilallah la ilaha illallah
illallah sareng Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lah asa jempe itu asa keung kieu arah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul adzim wallahu a'lam wa rasuluhu bi muradi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw wa waladin sholihin yad'u lahu. Wa qala aidan arba'un la yasba'na min arba'in ardun min matarin wa ainun min nadharin wa imra'atun min rajulin wa alimun min ilmin. Anu sangat kusimur hidup hormat para alimil ulama, para sepuh bini sepuh, para kesepuhan sadaya, para kiai, para ajengan wabil khusus Sayyidul Hajat, Sayyidul Fadilah kersana Bapak Dedi kali Ibu Susi sakulawargi. Oke sanes kanten jamaah anu hadir di daya kesempatan anu sangat dihormat, mudah-mudahan tambi-tambi keberkahan jeung kamuliaan ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal amin. Kalayan dikawitan ku jenengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah nuju awal pembuka ieu acara pikeun ngahontal kabarokahan ti Allah azza wa jalla. Anu jadi sekar panglipur catur sangkan jari panghias rasa, nu jadi santuning kolbu tarate hatem. Cek. Kalayan dikawitan dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke dituturkeun ku alhamdulillah nu jadi rambu-rambu takabur anu ngagudu dina qalbu. Sangkan jadi panguras rasanya sekegeuleuh nyapukeun ria sum'ah anu pasalengkrah dina manah. Nu sok ngahalangan kana tejo joleratna Al-Qur'an kana manah. Nu sok ngareupekan kana tembusna cahaya kudus kana qalbu. Diberi kedua kalimat syahadat. Lian janji orang murid uncalin-cincat ulang murid ingkar tina tali gadang janji dek sujud syukur kadat Allah anu maha ghafur dikuturkeun kana jalur anu dicanna ku Rasul putusna dina ieu yu'adzim sya'airallah tasakkur walimatul khitan nu dilebetna aya ngaji jeung silaturahmi. Alhamdulillah begitu na disuat kumaha salawat malah madar urang ge syafaat engke di yaumul kiamat ti Rasulullah sebagai pemimpin umat. Berang
Allahumma sholli ala sayyidina wa azghili bi'adh-dhalimin wa akhrijna min baini limin wa ala wasabi kalayan cumpuk waktu rahayu ninggang mangsa dulu gina niti wanci anu mustari. Para ulama ngadugikeun al insanu bitafakur wallahu bitakdir urang musaukur kahayang rencana jeung cita-cita sementara takdir Allah nyarangan urang sadaya. Takdir teu beudang dipungkir kadar teu beudang disinglar papastin Gusti Yang Widi dina ieu wengi dina ieu wanci urang sadayana termasuk sim abdi tiasa silatu wios abdi ngadeg wios siap ngaosne moal kudu moal siap nepikeun ka jam 10 setengah 11 jam 12 setengah 1 jam 1 berarti orang Cibuluh di dia adalah ahli ngawadul beberapa jam 1 karek setengah jam aya nu kersila aya nu emok aya nu ngadangkak aya anu mantong panggelana aya mana berarti lah anu balik panggelana berarti kamu miskra setiap miskra mau anu walagri budak oge can buku 8 bulan geus merejel biasa nama teu aya di dieu mah aya saja di surupan ngeun di dieu mah teu pati subhanallah. Siap ibu siap so dina ieu wengi urang sadayana dikersakeun kempel ngariung anu janten asbab jeung wasilah pribumi ngayakeun ieu acara anu kalintang mulia tur berharga disebutna pangajian otomatis kan deni sakulawargi anjeunna hayang menang penghargaan jeung nilai ti Allah. Allah deui aya ciri aya harga leungit ciri leungit harga tah kang diri teh coba yu'adim sya'airallah beuk ngagungkeun deung nembongkeun siar jeung ciri agama Allah anu kadituna bakal menang penghargaan ti Allah oge disebut pengawasan pangawas hartina harga lamun aya ciri harga sote nya Kang Deni mudah-mudahan perjuanganana pengorbananana pikeun ngayakeun acara sing muka hiji sing jadi doa amin khusus kamu murang kali anu dehetan sehingga jadi jalmi-jalmi anu bermanfaat dunya jeung akhirat jol wecai datang alhamdulillah nya gelas lagi herang ngagencelan subhanallah siap nu kadua lamun urang berbicara tentang likulli syai'in alamatun setiap hiji perkara aya ciri maka ulah leungit ciri jeung temongkeun ciri agama Islam minimal urang ngaji bisa silatu di dieu maka si kuring sok sering ningakeun di mana-mana setiap urang loba kumpul ngariung imam di pengajian di masjid di madrasah bahkan ayeuna dina panggung dina jalan itu ieu kompak nu kolot nu gede nu leutik nu beunghar nu miskin teu pancakaki urusan pengajian mah kum sadayana minimal bisa silaturahmi yakin hirup urang teh bakal deukeut kana rezeki loba duit dulur sekali deui deket kana rizki pasti bakal hirup loba dulur ari ngaranjang dulur minimal kun kal yadain wala takun kal udunain hirup jeung dulur teh kudu seperti pananan ulah seperti celi lamun aya anu atel belah dieu panangan nu katuhu teu kudu diteangkeun tak ngagaro lamun anu atel belah dieu panangan nu kenca teu kudu diteangkeun tak ngagaro eusina aya tatangga kamusibahan anu belah dieu layar ku urang aya tatangga ayana kapapatenan di belah dieu dilayar ku urang teu pancakaki
nyamung silaturahmi. Anu atel di dieu kagaro, anu atel di dieu kagaro, kumaha ai ceuli? Ceuli mah deket tapi jauh, jauh tapi deket. Sing inget mana ceuli? Jeung dulur teu daek. Sing tari, ibu barudak siap. Kompak jeung dulur teu daek. Eta jeung tatang ngasopan. Eta kana hutang hese gawena ngomongkeun si ceuli tah aya nu kitu di dieu di Cicupan mah tempat di Ubud di dieu mah insyaallah moal aya sate di Indonesia tah eta ceuli naon aya ka aya papait jeung dulur mamanis jeung dulur di kebon jeung dulur nyen imah jeung dulur bahkan dikawit urusan dunia jeung akhirat hampir rata-rata urang babarengan jeung dulur taku aya na pengajian kabentuk silaturahmi ulah jauh jeung dulur komo jeung kiai komo jeung ajengan tong bosan-bosan tong wareg-wareg ang-anga aji iji tong eureun ngaji tong wareg-wareg kana ngaji memeh urang dipangajikeun ku batur dicengcerikan ti ayeuna sing resep ngaji siap memeh urang digotong ka masjid ku batur ti ayeuna sing resep salik di masjid memeh urang diwuduan ku batur ti ayeuna sing resep wudu memeh urang disolatan ku batur jaga ti ayeuna salat sakaligus memeh urang disodakohan ku batur jaga ti ayeuna urang eta sodakoh beusina hirup teh aya kasieun aya ka era aya ka resep tu dua aya kasieun aya ka era aya ka resep turutan lamun tu dua teh bareng jadi coba di komando hirup teh kudu aya kasieun naon pangna kudu sieun sing ingat suatu saat orang dipanggil ku Allah sing ingat suatu saat orang bakal dicanak yuswa ku Allah kumaha mun aya kasieun hirupna hati-hati moal lalabora hirupna bakal waspada waktu ngaji waktu salat waktu ibadah waktu ka kebon waktu di wedak ibu-ibu di wedak waktu masak waktu ngadakar jauh salaki datang sing sering ibu-ibu teh ngada mukul di ngadakar datang salaki maunya kiong itu salaki teh aya bapak kaki dong subhanallah bersilaturahmi komo jeung kiai komo jeung ajengan bersina ngaji bahkan sahur kanjeng Nabi dina kitab wasiatul Mustafa idza madha 'alal mu'minina arba'una yauman walam yujalisil ulama bila mangaliwat ka jama mukmin 40 poe teu kusi ngaji sajeroning 40 poe teu kusi ngaji dua kemungkinan musibah bakal kena ka eta jelema mana hiji kosa qalbuhu teuas hatena kumaha anu jalma nu teuas hate waktu ngaji ngabalieur baca ada ngaji Maria beri jeleng meni nyengsol sok aya nu gitu iya Maria bosan komo ajengan eta masih sini wae lain ajengan si sini eceuna di tengah jalan ngagokan katabraku katerangan sing mikir we dan nyari hate baca saya ulah oh tuh mangaca di tapi dengan panas ada karetnya tatukeun bae sina tiseul oh keun bios atuh yang aya kuku hakan ajengan alhamdulillah jangan mangges gagarawan di masjid dengan kekayaanana ibu perhatosan poe ieu pangajian buru-buru gradatangan sabab eta kawajiban terkadang anu teu ngaji anu teu hatena teh ibu-ibu nu diajakan tadi noong di mana tina janela bari mukakeun cek ibu-ibu anu teu ini keheul ka ustad eta oge aing nyaho poe
ieu pangajian tapi aing moal datang mun sia nu mamatahan nu gelep. Naudzubillah min dzalik ari futu teh salakina sarua kosa qalbuhu teu santena kurang gaul dina kahadean. Nunjuk ka ajengan cicing ajengan tong sok loba panati. Nu penting mah hirup mah masing-masing we teu ngarugikeun cek ajengan alus masing-masing mah. Lamun mani gering tong ngajakan sasaha masing-masing. Deka rumah sakit maneh tong ngajakan sasaha ini masing-masing. Datang ke rumah sakit ngapa-apaan mama naon nu ngalayat da cek akang masing-masing. Balik ke rumah sakit ngap cek ajengan dilayan assalamualaikum kunaon akang nuju teu damang punten kang bongan akang ayeuna kena ceulina masing-masing cek leuk modar wudu ku sorangan ke. Naudzubillah aduh ku sorangan wudu ku sorangan di baju ku sorangan bisa moal. Subhanallah. Dulur hirup teh teu gampang teu cukup ku dipikiran bari kudu dilakonan. Alah beuki hees we tukang nunutan mah. Dulur jalan kehidupan teu sapanjangna datar aya mudun jeung tanyakan awas kudu sobar dina kurang ulah nepak dada beunghar salamina kudu syukur eling ka Nu Maha Agung kade urang bisi kupur jang arepan penganten hitan anjeun singa jalma turut perintah agama ulah jauh ti ulama nyoba jeung ahli tobat dalit jeung para kiai hirupkeun aku awa gingsir ameh aya anu ngageuing bangsa rengkat ningang salah amin ya Allah ya rabbal Jawa teningan dielingan ku jelema barudak aritos adan aritos ayeuna adan teh memeh salat sok bari ngantosan jamaah eling umat teu eling dititah berjamaah kalah salat di imah aya nu kitu mana jelemana dititah ngaos Quran kalah kaweaan dititah pangaosan kalah ka Facebookan aya awalnya di mana di meuni eling umat teu eling dititah majelis taklim kala kaarulin awas rajeun init jumatan kala kanunutan khotib keur ngadalil manehna ngadalil subhanallah berarti naon atuh Allah kasieun akibat naon tadi teh kosa qalbu sing ingat atau minimal orang bisa silaturahmi hidup bakal loba dulur di mana geus loba dulur mah kakara pasti bakal loba doa karena duit wae buka itu karena duit bobongok awewe di mana di meni ketang bece akur Cida aya bijuju ari cepon aya Rodia aya Eis aya Eis Iis aya Iis keke ari Ceim Naji ari Cenu syukur ari Ibu Susi ada buka hajat Ibu Susi alhamdulillah sok mangga wilujeng ngalangkung pada hari di jalan mau ya tak ada mobil di dalam oke alhamdulillah kan baik tak orang terasiko aja ya pun bojong ya ngaran-ngaran istri ajengan istri kiai ho
anggar we teu boga duit mah nyengsot. Bu aku pada ti dieu guruna. Anggar we mah ka desa bedeung ya mumah mama ka dieu mieuh ka bosan. Ari basa lain ka desa bedeung naon? Cai tadi kabogeun ti tadi. Ambak pun dojo ada keur teu boga duit atur. Aya kopi tah buru-buru. Kumari keur boga duit mah. Papa bade umroh ka mana? Apan cek ajengan di mana-mana ngajakan ke saroge malam Jumat eta teh sarua jeung umroh pilih bade umroh ka kamar ka kamar cek buat simburing teh trikitiu mana lain mah tong aya ibu ajakan saroge teh tong hararese bapak umroh hayu umroh bubung geus bebenyit subhan Jubana lo anggar we pun bojo naon kaayaan keur teu bogorit panyengsol. Ieu we. Ditoyo teh li. Cicing totoel tungker pipi. Ahai urat bawang bibir nyungcung teu boga duit kasalaki ngajak perang. Mun salaki duitna carang kasalaki wang di dapur menitong tentrang udah jadi kabalerang. Mun salaki loba duit kasalaki suat ciwit berigut kita kabiri tang bibi sayang berita eta mah naon awewe bareng kabeh anu ngaos di dieu mah adalah istri beda ari awewe mah na awuntah we na uang kelang na elodan itu na jadi epesan sok teh mungkin ari istri mah ina iman asna setia tekna taat erna ridho ina istiqomah amin ari awewe mah mana nu nemong orat itu gade istri awewe anu tarang ngaji istri awewe anu hilma kacaroge istri awewe istri anu getol ngaos Al-Qur'an istri awewe ari anu sok manyun ka salaki bujar baeut istri awewe ari anu sok udar luas luis leos istri awewe ari anu nganyuk tar bebeja istri awewe gelo akur loba ari anu nemong-nemongan ping-ping bari jiga nu herang ayeuna aya budu ngacarpat istri awewe ya Allah ari anu tara ditium ulak olek lak itu kada istri awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana resep marake calana nu salakina parawan dalolobana ngongkrong di jalan jeung molna bari nemongkeun ping-pingna da make kolor akina digengger ketika cumentil majar cenah model gaul nyieun rok teu diukur makena paluhur dahayang kadele kenal pot cenah racing padahal apal opat tak hideung ngebul aya panjang jiga lepet bajuna panjang geus kos lepet bertekok aya panjang jiga lepet pakaiana sararingset calana beuki merecet aya katingali heuheuy deudeuh parawan kudu eling ieu zaman geus tiguling beki ayeuna loba maling salah samping khususna ka kaum istri kade kudu hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang pamajikan tinggal ngajingjing di jalan sampean loba duit dibawa ka panginempan sepenting ucing-ucingan kawin karek 5 bulan geus ngais oro kuntuan eta mah awewe kumari istri mah alhamdulillah di dieu mah istri waktu ngaji waktu salat waktu ibadah waktu diwedak padu masak waktu ngadangka jagalah istri jangan gosah giti doanya istri
tangisnya bidadari. Jagalah istri, jangan kau khianati. Awas, taatnya istri, harumnya surgawi. Amin, neng colohok. Kalau istri lagi marah, hati bapak akan resah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga mual barokah. Tapi kalau istri senang, amin, hati bapak ikut tenang. Anak-anak gembira riang, walaupun hutang segudang. Jagalah istri, hei bapak, jangan kau sakiti. Taatnya istri, harumnya surgawi. Ada cekuk bojona teh, jagalah suami, jangan kau khianati. Marahnya suami, murkanya ilahi. Jagalah suami, jangan kau khianati. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Mun salaki eker pusing, pemajikan ulah rungsing. Mending buka jauh sambung, asong sambung. Lamun ecel eker nonton komomal menjumaah mah kade ulah kajong jawanan. Mending salaki tawaran bisi hayang jutaan. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Aya kasihan hirup ku Allah. Lamun hirup aya kasihan teh berarti kumaha? Waktu ngaji, waktu salat, waktu ibadah. Termasuk ayeuna kersana Bapak Deni oge Ibu Susi ngayakeun ieu teh anjeunna sieun ku Allah, sok sieun budak jadi fitnah, sok sieun budak jadi zina, sok sieun budak jadi aduh. Nu dipihara ku Kang Deni hayang budak jadi qurrata a'yun. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Maka kembali kalau tadi teh kaya-kayaanana, insya Allah lamun hirup geus aya kasihan ku Allah, hirup bakal hati-hati. Lobakeun pisan mi eling mati, sabab ieu teh datangna pasti. Nyawa di pundut Rabulisati, mangka dehirup sing ati-ati, mangka dehirup sing ati-ati. Breng astagfirullah Rabbal baraya firullah. Sok jelema nu adu kelas hatena bakal moal aya kasieun, gerak ka kuping lamun lohor. Allahu akbar, Allahu akbar. Da teu kadengeun lempeng we kana motor, lempeng we ka kebon, kana mobil, kana tetelih we. Di ditu. Da ada. Da teu kadengeun adan teh. Oh kasieun. Eta panto masjid molongo da teu kadeuleu aya nu kitu lempeng we ka sawah ka kebon, geletuk we maot di kebon digotong, pangeulana ka masjid digotong. Aduh itu si ket geus ka masjid digotong deuk disolatan. Aduh datang teh kana paimaran mayit ngajepat kieu cek karpet ka mayit, amang kamana wae kakara ningali cek karpet. Ari cek ari cek saya teh cek mimbar teh apa hareupun mimbar ieu nya urang cek nyolatan mah teh cek mimbar teh oh rajon ke masjid dek di ruang kamana wae ari ilahi. Subhanallah kayaanana coba. Maka lamun geus balik ayeuna urang di mana aya kasieun timbul aya tanggung jawab. Subhanallah. Mana contohna kieu cek bojona teh kasalakina tah di imah teh dengekeun cek aceng disurupan hirup teh sing aya kasihan dari salat teh di imah o kahaya ya tungtungna teh bapak teh digotong ka masjid bakal disolatan ku batur leuleuh ti ayeuna sing daek ini teh ngabangun semangat ari geus sian teu tah
pakai softtek. Nah kermen bapak teh aja main mata ke masjid tak pakai di mana pakai nama balitkon. So itu mama meni amak mumpung di dunia amak sate kayak di akhirat mah bisa amak ayeuna boga silih wasiatan jeung saha ayo era ku Allah sing aya kasieun dituntun eta salakina untung salakina teu amak da rumasa datang ka buruan masjid ceuk jelema aduh kakara teh asup ke masjid bareng waduh mama main belum pakai belum kan bae tong era ku jelema datang ka buruan masjid ceuk jelema masih aya kadai cek nuker mecer palingan halada alhamdulillah segitu salah gina babaturan anak pamajikanna nyai salah gina nyai bisi geus ka masjid diolo tadi da cek aceng kudu aya kasieun bakal digotong ka masjid masih lagu gua udah abi oge tah tuh babaturan geus ini ke masjid pagawean teh nguseup we kaya cing atuh neuleuh kukumul wae moal poe teu apal lohor teu apal asar teu apal magrib mobil ngaliwat eureun heula sakedeung apa panonna kana mobil heula alhamdulillah mangga ulun nah masalah hari gitu mah iya tuh babaturan geus ka masjid pagawean teh ubud beak 3 bungkus dina balong lohor teu kadenge asar teu kadenge jadi naon ari bapa mari basar ngen tadi keur deungeuna eueuh ari eueur eupan aya dina balong ngeun deuleu kukumul daripada teu kadeu kukumul kajeun awak kabentar gelap teu apal hujan teu apal eur daftar 500.000 rokok beak 5 bungkus neukeun ka magrib kurang kene eta ge bari jarum super kali 25.000 geus itu jaba atuh encan naonana ayeuna kopi salat kaliwat asar kaliwat magrib menang lauk 3 siki atuh meuli we atuh mama meni amak ya lain amak mumpung di dunya wa tawasau bil haqi wa tawasau cek aceng kudu aya kasieun diru ayo atuh anteur nah mereka kudu diantar biar aku di kamar diuntar antar pabrik basah sana ke masjid sana ini ke masjid tuh ke masjid batur ini teh lain mama kade sekedeu lamun bapak ke masjid dek mama disampakeun ke balik ti masjid mama dek dandan sekitar karba awas syarat ulah waka ganjel nglewas wiridan adalah istighfar di masjid siap sangkeh ku pamajikanana cek pamajikanana dengikeun mamah dek nyanyi cek aceng disulpan mawar bodas mapai jalan satapak ngajugjug ka itu masjid teu karasa capena sebab aya nu dituju hujan angin dordar gelap ukur payung keur ngiuhan najan leueur bari poe teu paduli kajen teuing nu penting masal nabi ke tempat anu dituju dek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 7 likur darajatna ti Allah nu marentahna kesal kira tengah hari bos maman mitiasaan ngaji mitiasaan nyanyi ngaji sing aya kabelul ngaji dengekeun ajengan dengekeun damal warg dunya mah dengekeun kan orang tidak modal bakal modal sukses kita teh cek pemajikan heueuh mama nuhun di bejaan umat ulah diakhirkeun awas bapak teh mah salat umat ulah ditinggalkeun komo siapa bapak lamun ditinggalkeun mah cilaka sabab lamun ditinggalkeun nu meunang lain barokah laknat Allah ka eta jalma dabongana ninggalkeun salat blus teh ka masjid cek salat cek pamajikanna ya Allah nuhun ayeuna mah moal jadi kuncen balong wae aya di dieu di surupan mah tepat di Allah insyaallah di dieu mah aya mimitina
mau jadi kuncen balong wae meureun jeung lauk jeung hukum aya nama bakal jeung imam jeung madrasah jeung kiai jeung ustad alhamdulillah timbulna aya kasieun hirup bakal ati-ati nu kadua sanggeus aya kasieun hirup sing hirup kudu aya ka era eusina sing loba syukur kana nikmat ti Allah diuningakeun dina bab wudu sing geuning sok ngabahas kieu farduna wudu aya genep hiji niat dua ngawasuh rarai kitu oge lamun boga beungeut ari teu boga beungeut mah keun bae entong di kumah mah kitu urang daek ngaji teh rumaos gaduh rarai urang salat teh rumaos gaduh rarai jelema nu tara salat tara ibadah berarti teu boga eusina eueuh ka naudzubillah min kembali lagi ke laptop nah alhamdulillah genap kuburata so kayak namang geus bujur mobil eta mah aya nama aya mah sanding dia ida fokus deuleu ustad aya alhamdulillah aman urang teh diingatkeun dina terangan soca moal wareg-wareg tina ningal hayang jadi kiparat kana dosa kan hiji ningali saha Al-Qur'an kadua ningali pamenteu ibu rama katilu ningali ka abah kaopat ningali ustad banget ngaji teh bentak deuleu alhamdulillah so kadua sing aya kaisin eusina syukur ibu bu daripada beak rizki kalah huntu nu leungit terus daripada beak rizki da isin kalah naon beuteung geus narima kana eta rizki ti Allah tanaga nanti Allah rezeki nanti Allah jiwa raga nanti Allah soca nanti Allah jeung uping sepieu jeung uping nanti Allah mana era Gusti lamun dia sampean teh daek ka pangajian isin Gusti lamun dia cepir teh nguping teh bisa ngupingkeun ayat Allah era ieu soca lamun teh ningali ayat-ayat Allah Gusti nu agung coba kayaanana umur beuki dia teh lain beuki hegara begitu kurangan ku Allah era iri moal poe moal penting nyapek daripada beak capekeun kalah huntu laluncat daripada beak rezeki kalah beuteung geus teu narima dibere taking tayam taking tomat taking tuning beuteung geus teu narima da getih jangkung naon getih jangkung dibere anu amis-amis teu meunang da getihna amis gula darah dibere ayeuna anu lemak-lemak teu meunang tong didahar da punuk nyareri naon ngaranna kolesterol naon atuh gepuk gep kurupu subhanallah dikurangan ku Allah mana era isin lamun urang kerja teu daek berjamaah isin lamun urang kerja teu daek ngaji isin lamun urang kerja teu ibadah kadang dola geus rengkot mah naudzubillahi min bayangkeun loba jelema nu Allah kasieun dihirup di alam dunya Allah ka era dipikeun ka dugu lupet salat dugu lupet ngaji dugu lupet berjamaah neangan naon neangan perkara nu bakal ditinggalkeun poho kana bekeleun jeung bawang teu ka mana Kang usaha naon keur ngeunaan duit geus boga duit hayang naon hayang mobil saperiji hiji 2 3 4 5 geletuk maot eta mobil ngajajat dadah hayang imah 3 tingkat geletuk maot dadah sawah kebon aya 5 hektarna dibawa dadah nu kabawa mah 3.000 kana kenceleng 2.000 3.000 subhanallah maka paingan orang isin sok aya basa hirup teh kudu terima kasih bareng kabeh bareng terima bareng narima rezeki ti Allah kasihkeun sawareh ka batur terima kasih lamun urang narima wae rezeki tapi teu kasih diri barat dahar teu modal
kabebeng hirup leres sok terima keur ka masjid terima keur yatim piatu sing tari terima keur ka pesantren terima keur ajengan alhamdulillah kasih geuring oge ka dieu teh hayang menang amal keun bae teu menang amal oge asal mawa doa doakeun abdi sing sehat amin atau ibu sing barokah amin sehat walafiat kita duit tiba-tiba disebut di mana di benih alhamdulillah sing loba duit amin bisa urang sedekah ja komo aya nama usum nararai ke usum naiknya siap taking tayam sing tari taking tayam minyak goreng daging domba ongkos angkot ongkos ojek ongkos ustad tah Kang Daniel cek abdi subhanallah barokah dunya jeung sing aya ka isin ieu mah lain alqorete medite keket meng kene mere hese meduk mere sok talang ge jeung hese nu hese mere kudu diteke gaya bag ayeuna wah gulang mending ngajajal temongkeun we kieu rumpang teh ece damang ai pas hareudang sorban itu heula gulang ngacepat ieu ngacepat oh bakal kana pengajian pangpan marina bari nemongkeun baju jeung sagarupa asup kana panggung pas tolaal teh kana ginjering baheula kolot tolaal ba meni dikiplikeun da hayang katingali nah ari isuk-isuk pas dekat cair kaya nadep init nya sabadeg uleman ngegeblug labu di buruan cepat dirawuh ku sararea oca kunaon oca teh mod ya Allah oca punten ieu geulang tong dicanaknya eta cek mayit nyarita heula lalaan nuna kongkorong oca tong dilan laan jaceli laan dibuligiran baju nu mahal digunting naon nu dibangkakeun naon nu disombongkeun anger we anu bakal manfaat manya anu geus diinfakkeun disedekahkeun keur waktu hidup buat teuing anu ditinggalkeun mah can para budakna da bodoh dina agama naudzubillah min tangke bakal babudak indung bapak mah oh mau teh kalah poya-poya komposisi kamanya liciknya nakalnya ngajuanya misahkeun da bodoh teh dina agama nu saurang hayang geulang nu saurang hayang lipen nu saurang hayang kongkorong teu tina pabaeud-baeud 3 minggu teh kumaha kaayaan aan indungna di alam barzah di dieu kentirna Kang Deni jeung Ibu Susi bangna diayakeun ieu teh hayang jadi dua sekaligus berusaha sangkan jang arpan jadi jalma anu berguna bermanfaat nuntun ka ibu ramana ana jalan nu dipikaredo ku Allah anjeunna sieun jeung isin ku Gusti sakaligus timbul di mana geus era eusina syukur ka Allah bakal timbul dina hate aya karesep resep kana naon resep kana pengajian resep kana berjamaah resep kana silaturahmi tah mudah-mudahan ku aya doa urang sadayana jang arpan ditemongkeun engkena sing jadi jalma anu aya kasieun aya ka isin jeung aya ka resep kana hadap eusina as-oso al-ele soleh alhamdulillah di mana prosesna yo hayang jadi budak jalimi anu soleh teu pandangan dibalikeun anggar butuh proses leres memeh qoblal wiladah pendidikan kanu jadi budak teh qoblal wiladah memeh ngajuru ge geus dinaunkeun geus di ayeuna dididik adidik diri inung bapana tumanan jadi suami saja uswatun hasanah suami amanah suami mawaddah istiqomah nuka dua istri iman sabar taat ridho istiqomah dina suami aya kecap uswatun hasanah lamun budak hayang soleh loba jalma nu mere contoh tapi saeutik jelema anu jadi contoh
sakali deui jantak kieu tapi bapana teu nyontoh loba jalma anu memberikan contoh ka ditu tapi tidak dimengerti karena teu dicontohan tapi anu hade mah uswatun hasanah cek bahasa Quran syahidan seorang suami harus bisa nyentohan lamun budak hayang jadi jalma nu soleh beteung Gusti nya si mamah nanti 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan kujang arpan bapana ya teh lalieur geus 4 bulan teh ini assalamualaikum salam aceng aya naon pun bojo ceng nuju lalieur puyeng 4 sasi ari kitu kumaha kunaon weureu aceng weureu naon weureu kanyut wayahna we aceng karena Allah pangaoskeun Quran hayang jadi jalma anu soleh janin teh oh gitu atuh aja cai heula atuh aceng ditampi mana tergawat atau da seuseuh ari seuseuh teh madalinu atuh nya oh tanyakeun kan anyar panganten da sok linu ari seuseuh mah datang deui si ece assalamualaikum dah yang jadi budak soleh teh proses qoblal wiladah kayaanana aceng aya aceng budak geus karasa pun bojo nyungkeun cai sing lancar ngalahirkeun anak 8 bulan mah komo ibu mana pamajikan teh ulah diamokan aya salaki nu gede amak ka pamajikan di dieu mana jelema nah hayang apa eta ku belegugna salaki gede amas kitu riweuh nya ya ribuna pun bojo ka itu ka dieu eta pamajikan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan eta bocong dibawa ka mana-mana ka kebon teh diteuneun di imah eta bocong nepikeun ka kaum ari kaluar mah ka ayana beuteung geus diburuan bujur di imah keneh agar hamil 8 bulan tengah peuting 8 bulan nangkara kese nya ngigir ese salaki mah pamajikan mah gulang-guling ari nangkara wae hariwan sok sieun nyaring anu keur gigireun teh salaki teh sok sieun naik ke puncak gunung tinggi sok hariwang nya ece hari teh dibere da kawajiban aja nya hari dibere da eungap puji kudu watungtuna manu ti luar yang ka jero anu ti jero yang keluar jadi prawis anu asup setengah anu bijil 3 kilo bayangkeun tapi kekawasan Allah geus jadi sadar geus fitrah seorang istri bapana ada sagede iya mama marana ngente saya bapana pangduaankeun meredek ngabarosot goblok kalang bijak kocek dengke kayaanana nepikeun ka dibahas ku sungguring hei Jang Arfan hei urang dia sim abdi jeung sadayana sing inget perjuangan nu jadi indung jeung bapak indung melaan anak nepikeun ka beak tengka da teu didengkakeun mamal bijil bapak melaan anak nepikeun ka notok-notokkeun sirah ditotok-totok sirah ditotok-totok subhanallah eta kaya nepikeun kudu ingat anu bijil cai tinu jadi indung teh Jang Arfan amin perjuangan indung amela anu jadi anak hiji cai naon anu bijil ti indung ingat perjuangan indung bikin ka bijil Cipanon Cisoca budak aya kayaan nepikeun ka budak aya nu ngaheureuyan ku batur terkadang ceurik terkadang aya Cisoca kabunga sumping ayeuna komo dina muludan rajaban asup kana panggung indungna dihareup budak teh geus bismillah jeung anu ngagarok kanyut budak teh nya ningali aya muludan kieu anu kana aya nu malik ka dieu heukubu tapi indungna bunga menang hese capek budak daek maca aya kun bismillahirrahmanirrahim bikin kakarek ayo sim guring boga pun anak anu TK mau papa senang naon pokoknya nyanyi mau neng ping 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 pong 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 ibu masak emping bapak main bingung bapak hari atau neng nu bapak ge boga lagu mah ping 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 pong 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 si mama buka samping ku bapak dek di rongkong itu bunga Cisoca nu paling ketir mah eta Cisoca Madarat geuningan demikian ka kumaha Jawa teh kaya budak saya itu anu bangor nah budak si Uce anu ngecah budak saya itu nu gelut wae budak si anu indung pasti akan ngaberejekeun bijil Cipanon kanya bakal bijil Cipanon aya ka bunga aya bakal bijil aya ka sedih bijil tah sing inget jasa eta indung teh bijil nu kadua
keringat bengka kebon ker bubur ayeungan terkadang nu ngaramet nu ngaramat nu nyete beuteung bubur ayeungan kecang pada kesang lembut cai ge beak sabaraha gelas nginum deui cicing eta kumaha abdi kaitu kada eta inum ngeukeun ka komo di kebon di sawah mangaramet teh itu ieu melansa anak subhan katilu cai naon nu jadi inung inget kana jasa nu jadi inung hejang arfan si mama nu katilu darah biji waktu borosot ngalahirkeun geuting ngaleut ngeungkeuy nepikeun ka sim guring dia seuhanda pun bojo teh pan karek da istri kalarasan pun bojo mah ari ngalahirkeun teh geus 7 kali eueuh keun bae teh nanyakeun nya komo anu kahiji masih guring dia so ai cek jo teh cek nu ngalewat nah jangop sana bet ku sorangan da cek inung berang ulah meunah nawung kul kudu daeknya sya susu di perut anger koning kene ku keuman deui leur kene 3 kali leur hirup kudu ingat kana perwadaksi geuningan tina gegeuleuh jeung tina kokotor darah hirup teh jadi subhan geuting nu katilu nu kaopat sing inget biji tina inung teh cai naon cine borosot ngalahirkeun kade sing inget jasa nu jadi bojo jeung inung teh keur jeusehan nu jadi inung tuna seseureun cokot aro kodok budia lol leres karek teu kahuap inung teh tulus budak kaburu jebele tuna dahareun kajeun lapar nu jadi inung cokot oro kodok buria lol tengah peuting lol kieu bujur dicengekeun datang sim guring jam 1 tos ngaji mah cicing can hees bebenyit cicing lana kabisa bina aja ngaremni ustad wae atuh mama pan cek aja kapan barokah apan cek komal mah habis sunat teh teu da bebangok awe mah gitu tungtung namahageun bae eta ilmu atuh mang sok atuh hiji ewang kadinya ngaganya we hiji ewang kan bae da anu urang nu batur mah teu meunang komo ayeuna geus rapet geus uji ceplok nauk geus eueuh daya kan mah da eta nu halal ngeureuy we ai pas teh nyangkere mending ngalomere da tapi ngareuna eta mah gairah dipoyok ge dah dikeureuy ya dan eueuh deui sakalian aya ini tong ge ka mana apan ka Cibulu kade tahu dek kanji kade eta panaon ka urang teh naon ari mah panaon oh bisi ini hungkul harapan panggung oge datang kami tukang heureuy cicing keur betok melong bae sok telong ka dieu ayeuna mah capek rumah tangga nya heueuh sing mikir atuh encan hamil encan ngalahirkeun jaba nyamal jaba dijadi jaganya itu ieu susuhaneun budak beresaneun jaba itu jaba ieu lain lamun mama bisi capek mah badek neangan deui dua mah naon teu jano ka urang teh cing bae bari meni nyensol ho pamajikan ajengan oge da anggar keur ambak mah nyentok cing bae dek 2 dek 3 dek 4 oge asal kadada kadua ngan syarat naon masyaratna di mana hilir kanyut ulah di bawah nu gelo eta tuh ulah heudeuk kana haon subhan sok kembali cine minang ku si murid dibahas dengan dari pengawasan eta nganena 2 tahun pun bojo kali 7 urang 2 tahun 7 kali 2 14 tahun can bapana dan ngajajar mah teu porot-porot eta kabeh budak 2 tahun porot kieu Allah porotan komo jangan nasib alhamdulillah ngaraya da teu gaaleun dituna mah subhan sakenyot budak ci susu ibu-ibu sing inget sarua jeung 10 kehadiran nyot 10 rahmat nyot 20 rahmat nyot alhamdulillah maruf teh ada coba sih sok ajangan sok dibahas ya cinen praktis tapi zaman ayeuna awewe geus mung nyusuan eta susu dibikeun wae ka sapi anak urang pangnyusuankeun
sapi beak sabaraha puluh kaleng eta sapi susu leres beak sabaraha juta ting mimiti lahir 2 tahun kecuali aya masalah kecuali aya gering ari sehat mah mending dinenkeun kade dan dia mah ku sapi atuh budakna teh geus gedeana teh ujang kana salat keur main bapana teh nyontohan atuh kalah budak teh ujang kana ngaji da inungna kalah nong nyengewe dina TV kabudak manita ngaji inungna bet nonton TV eta bapana nya kitu deui kana berjamaah teu beuki mun disamper pangajian alasan nyeri sampean teu cara kana dangdutan hujan ge kukurusukan lamun aya dangdut mah ngajajar pinung wah ningali bujur aja kan kami terkicu ningali kayanan joleh pengajian ya bosan Nauzubillah min komo lamun aya biduan jauh-jauh ge di teang eta masjid mushola corencang tujuan ge ejeung tihang nauzubillah min tihang kaya 5 beureun di masjid teh jelema sabar urang geus aki-aki Allahu akbar cekuk medut geus teu kadenge we alah subhanallah geus paradikeun sok si naon bieu si ya Allah bayangkeun dina mobil kodok burial lol terus keur ngaramit git dengek budak cokot burial lol teu bahe teu kusireum teu ngeplok teu kudu diisi ulang moal bari leres teu kudu dimake gula praktis di Allah cangkangna keur abahna subhanallah drona keur budak cangkangna keur abahna itulah ayat-ayat Allah kalimat cai anu beju ti inung hejang arpan urang sadayana singit kana jasa bojo jeung inung urang mana cai ketuban lamun Allah ketuban pamuntas lawang deuk lahir ke kumaha Allah bicara budak teh Allah wayana Allah ketuban saat ketuban wayana bakal di atanapi dipakum dikenyot subhanallah kusama ku Allah dibere naon ayeuna bareng jeung orok bucatna eta ketuban pamuntas lawang babari ngagolosor itulah jasa nu jadi indung alhamdulillah jasa ibu pada manusia aya nu kitu ibu engkaulah wanita yang mulia derajatmu 3 tingkat dibanding ayah kau mengandung sing tarik atau kapan mak saliran ngahejeun kau mengandung lagi karena doi ngacuru teureun mempenghir tah alhamdulillah kembali bahasan deui aya kasieun aya ka isin aya ka era kok kembali Kang Deni jamaah Ibu Susi tentang budak lamun tadi geus qoblal wiladah dididik di hatina dicontohan ku jadi inung jeung bapak kana kahadean anu paling bangga ba'dal wiladah naon cenah ngadidik sabada dilahir diwawuhkeun budak ka Allah ku budak ka alam dunya ulah eureun ngawuhkeun ka Allah baca budak keur orok teh bareng subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar sekali deui subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah budak hareeng baca tasbih budak hareeng baca ayana istighfar jeung urang teh astagfirullah rabbal baraya
astaghfirullah minal khotoya. Bawuhkeun budak teh leuleuh ti ka Kangjeng Nabi. Allah ya Nabi salam aika ya Rasul salam ya Habib alaika sholawat. Jol bapana datang mama cari keula ayeuna bapak ku bapak eta budak sakali ewang ulah keur ngeunahna wae. Cek inu bojona oge kumaha cek bapana jang kasep ujang areeng singal damang karunya si mama capeun ayo jeung bapak urang ulang-ulang nyanyi anu bermanfaat. Kumaha cek bapana jang entong poe Minggu ulin teh na urang poe Jumat we ka masjid. Pada hari Jumat ku turut aya ke masjid pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib mendengarkan Pak Khotib sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya. Oh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nyanyi jang ngitung jang sing cerdas ieu jeung hiji jumlahkeun jadi dua lamun bisa ngaji mane bisa ngadoa. Yes sekuda dua ejeng dua jumlahkeun jadi opat mun bisa ngadoa pasti menang berkat tuh cek budak. Iya muludan terus rajaban hitanan opat ejeng opat jumlahkeun jadi 8 mun loba barakat mah susah barang hakan cek budak. Oh 8 jeung 8 jumlahkeun 16 lamun loba barang akan insyaallah awet beas. Alhamdulillah 16 jeung 16 tilu 2 lamun loba beas bisa mere kami toha. Nya cek bojo teh nya heueuh alhamdulillah datang deui mobil Sidatul Haq. Nah, wilujeng alangkung. Siap. Cek mamana teh sarua, bapaeun cenah istirahat, sok mamah sok bajukeun budak. Ya, siap. Cek mamahna mengaji barokah jiwamu amin marah pusing kacau hilang karenamu. Allah maha besar penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran tengah peting hujan cek rincik eta budak hareeng Jawa teh ibu keur kitu pun bojo juk da eta pun bojo mending kentang cokot batu tidak buat tina tera kamu cicing tak bakal ngirim budak leutik keneh ai cepuk teh naon aing dituding ngirim budak ari buuk kudu dina calana mangga hiap geura lepas ari buuk ditinggang ari buuk kudu dina calana mangga geura lepet da hilap deui geus 40 dinten mah alhamdulillah lain ieu mah budak jebleh tengah putih teh kalau diwaukeun ka juri jempe tah juri tah nitah kalanjukna cing sieuna nyai cek lanjukna kalau diwaukeun ka juri gatau budak teh jempe budak teh bakal jempe ngeun budak ragap dadana dengikeun di mana di sing-sieuna kumaha ulah di sisianan budak mah aja budak teh geus eueuh teh geus jempe teh mama mana juri dah pemajikan yang juri ke mana salaki kan nyegrek eta salaki tah juri tah nyai tah teman tua si bapak eta mah heueuh bapak maneh kudu ngeunana wungkul ai pok teh naudzubillahi min dalik siap alhamdulillah gede geus waktuna 6 tahun 5 tahun 4 tahun bapana budak teh geus hayang ka masjid geuningan duh bapana encan dinaon encan dihitan alhamdulillah subhanallah dihitan
atos dihitana atos subhanallah itu jadi doa yang mencetak budak soleh teh babari geningan. Alhamdulillah coba emutan cek bahasa kolot mah kieu tong dihitan ari moal budak moal dititah salat tong disunatan budak ari moal dititah ka masjid mah kalebar-lebar duit tong disepitan budak ari moal diwawuhkeun kana Al-Qur'an mah ku sabab budak dek silaturahmi jeung nu maha suci otomatis syaratna kudu suci beres ku sabab budak dek salat teu menghadap Allah wayahna budak kudu disunatan ku sabab budak dek diwawuhkeun kana Al-Qur'an wayahna budak kudu bersih atuh insyaallah jadi hukumna ngahitan teh wajib mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun perkara nyampurnakeun kana wajib hukumna jadi wajib ngahitan sabab budak dek non bersilaturahmi dek tepang jeung nu maha suci. Alhamdulillah Kang Deni jeung Ibu Susi lobar ngorbankeun hartana, tanaga, pikiran, emutan demi tercapai cita-cita yang jadi jalmi eta barangkali anu soleh eta jeung arfat yang jadi jalmi anu soleh sehingga jadi doa anu dikorbankeun anak amin ya Allah ya Rabbal timbul kaayaan anak. Ingat Kang Deni dina Al-Qur'an, ingat Ibu Susi kana Al-Qur'an, budak disinggung dina Qur'an teh 4 perkara. Hiji, awas budak dina Quran disinggung terkadang budak jadi fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Hiji. Dua, budak disinggung dina Quran terkadang jadi zina. Zinatul kusai, zina papais. Al maluna wal banuna zinatul hayati dunya. Katilu nu paling ketir jeung keung kade sing aya kasieun karempang ka isin karesep kana kahadean terkadang budak jadi aduan sieun nu diharapkeun ku Kang Deni jeung Ibu Susi jeung urang sadayana budak jang arpan termasuk urang-urang sadayana hayang jadi qurrata a'yun. Mana budak jadi fitnah nu tadi teh sahanya nu maling hayam ieu oh budak si anu sah anu gelutuain budak si anu sah senanya iya anu kakala teu kaur senal alus di masjid di budak diintip oh budak si anu beunang mana budak sah budak si anu kolot ka babau jadi fitnah itu anu paling dipikasieun hariwang. Nu kadua terkadang budak jadi Cina duh ti mimiti TK diutam-utum dibuntel itu ieu kantongna nu kaya nepikeun ka sapatuna nu mahal ini KTK budak bisa nyanyi wah bangga indungna teh budak bisa berjingkrak oh bisa nari itu iya oh kajian budak teh apaleun Fatihah oh KSD budak teh ranking hiji nepikeun ka SMP beasiswa teu kudu mayar cerdas nepikeun ka SMA teh oh budak teh cerdas SMA oh nepikeun ka kuliah aditu nepikeun ka budak jadi gelar sarjana. Aduh subhanallah matematika na otak bahasa Inggris na otak ku bakat cerdas jenius terus komputer geus refleks kayana ngan hanya ka teu wau jeung Al-Qur'an ngan hanya ka teu wau jeung masjid ngan hanya ka teu wau jeung ajengan ngan hanya ka teu wau kana ruku jeung sujud berarti eta budak nu saukur jadi zinatun kantorna apartemen gedung bertingkat dina laptop teu apal adan teu apal komat ini ka indungna satu sakali ge maksakeun da kabisa teh sibuk datang ka indungna kuring ngelol we mere we kayana atuh teh nginum heula ngapuyur aing panguh balik deui turun mobil ungah mobil dokter Anas injeur hanya kalau eta budak teu wawuhkeun ka Allah teu wawuhkeun kana ruku teu kana sujud teu wawuhkeun kana Al-Qur'an babaraah maca kitab kuning Al-Qur'an ge Fatihah hese naudzubillahi min tah jelema ayeuna teh kitu di ujuk-ujuk teh kana sakola we kudu saimbang berapa sakola sing jujur tapi budak kudu apaleun kana Al-Qur'an sakola sing mantap budak kudu wawuhkeun bab salat sakola sing hade budak kudu wawuhkeun kana naon kitab-kitab kuning
insya akidahna, ubudiyahna, muamalahna, akhlakul karimana terkadang nol, tapi kadituna budak kaya anak gaji lagi meningkat puluhan juta. Musakur jadi papais zinatun naudzubillahi min. Urang mah kumahakeun bae budak cerdas oge, keun bae budak boga gelar, keun budak hayang hasanah fil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Keun bae budak beunghara oge asal hasanah fil akhirah. Artina budak bisa taat ibadah ka Gusti Allah, kakarasa imbang antara dunya jeung akhirat. Sing ingat kaya nu tadi teh jelema teu ngaji, jelema kurang teu gaul dina pengajian 40 poe, maka teuas hatena. Anu kadua sok sieun hariwang lamun budak tengah ngaji, lamun budak aya antara gaul jeung ajengan termasuk urang sadayana 40 poe teh musi ngaji wajah suro alal kabair, hariwang sok sieun ngarempak dosa-dosa gede. Naudzubillahi min. Mana ajengan titipun anak cek kandeni teh ka ustad, ajengan nu maos abdi teh bodoh ibadahna, akidahna, ibadahna, tuluy teh akhlakul pamolahna, termasuk ayeuna tujuanna supaya apa? Ruku jeung sujud mangga ajengan pangdidikeun kaya jasmani bagian abdi, rohani bagian ajengan bagi-bagi tugas supaya budak jadi jalma anu menang keberkahan dunia jeung akhirat, nepikeun ka prosesna oge make dihitan saha sagala. Alhamdulillah. Mana hiji tathiron, mudah-mudahan jang arpan sing bisa jadi jalma anu suci, sabab hikmatina hitan adalah nyucikeun hatina, ngabersihan eta kokotor, sabab deuk antal jeung nu maha suci, deuk silaturahmi rahmi jeung nu maha suci. Mudah-mudahan jang arpan jadi hikmah, jadi ahli suci. Nu kadua ta'abudan, hita-hitan teh adalah ibadah. Ari ibadah teh mah korbana ngorbankeun harta sing jadi ibadah, tuangan leuteun sing jadi ibadah, ieu saru manuju berharga panjanten amal soleh nu ditampi ku Allah. Nu katilu tamrinan tina hikmah hitan. Naon tamrinan? Artina budak leutik geus dina Islam geus ridho ngecelakeun getihna keur jadi keur ngabela agama Allah. Amin. Sakali deui budak leutik, budak lalaki dina Islam, budak leutik keneh geus ridho ngecelakeun getihna, ngeureut kokocopna mangga keur ngabela agama Allah. Bikin kacang budak teh kaya anananya kaya lamun eta mah kakuping suantan adan ini di masjid tika tebihan sing oreng tengah wartosan ngajak sholat babarengan kerjama nuha yang bagja ngerti panggilan berharga, yakin Allah pangagungna perlu diheulakeun. Mudah-mudahan cek arpan pejuang dina agama ngamakmurkeun masjid sia. Amin. Ngaung dina ayeuna acara-acara kreatif aktif pamuda jang arpan teh bakal jadi pemuda pakna pastabiqul khairat. Nu kadua mimna jang arpan jadi mujahidun nasi mampu merangan hawa nafsu. Nu katilu dadal pemuda teh jang arpan engke bakal calon pemuda anu dilalatul khair. Asal naon kan itu na ang-anga aja iji moal bisa soleh lamun teu boga ilmu, moal boga ilmu lamun tara ngaji, atau otomatis budak wawuhkeun jeung kiai jeung ustad lamun hayang soleh, tapi mau bisa soleh sote ku ayana boga ilmu. Alhamdulillah. Tamrinan keun taladudan mah eta mah geus dewasa ngalap kaenakan mah nu penting sing ingat, hei mudah-mudahan budak urang termasuk jang harapan ulah jadi fitnah. Amin. Ulah jadi fitnah. Nu kadua terkadang disinggung dina Quran, budak teh adalah bimbingan urusan dirikeun arahkeuneun jeung kawinkeunun. Budak terkadang jadi naon? Zina. Papai sungguh nu katilu anu paling ketir mah ibu hariwang sok jadi aduan. Inna min azwajikum, nah Quran, wa auladikum
aduwwan lakum fahzaru saudara Allah pastina bojo anjeun jeung anak anjeun kade aduan terkadang jadi musuh lamun budak teu diarahkeun kana bener jadi musuh kumaha teu saeutik inung bapa nu dipaehan terus teu sakedik inung bapa nu ditubles ku di budak terkadang urang sok nyalahkeun buat teuing ibu salah saha nu intina buat teuing salah inung bapana kullu maulidin yuladu ala fitra ila abawahu yuhawidani wa yudassirani wa yumajisani tak ulah nyalah teuingkeun budak nyalah teuingkeun teuing budak terkadang inung bapana nu teu bisa naon mencetak budak aduan jadi musuh nu diharapkeun ku Kang Deni mobil datang deui alhamdulillah oh siap hayang jadi budak muka opat sadayana oge qurrata ayun bareng doana Rabbana hablana so min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil imama aya qurrata ayun naon qurrata ayun pangbubungah socak dileletik dilatih jeung dididik diwawuhkeun ka ustad ka ajengan ka masjid kana Al-Qur'an dideketkeun ka ustad supaya gaul jeung ajengan meh meunang ilmu digaulkeun ka masjid supaya jadi ahli masjid digaulkeun anak Al-Qur'an suka budak jadi ahli Qur'an diwawuhkeun kana cerdas supaya budak kabawa cerdas alhamdulillah pasti gede oh hidung bapak nangis tenang tara kudu dititah ngapalkeunana da geus dicontohan teh pas ka masjid berjamaah nangis ngelitik Allahu akbar geus adan teh langsung anjeunna ka ditingali teh ku hidung bapak alhamdulillah geus anu mawa mukena mawa kopiah bawa kantong keun bae otakna mah teu pati cerdas ngan akhlakna sae bahkan nuturkeun ilmu teh ku tekun-tekun teuing mah jika racak ningang batu laun-laun jadi tina tak kana laun kana mobil subhanallah oh, gitu dikerayakeun qurrata ayun pangbubu mah pasti dan kana panggung budak geus nepikeun bisa nyanyi wahai pemuda pemudi Islam tegakkanlah kitab suci Al-Qur'an untuk menempuh hidup jalannya Islam agar jangan tertipu nafsu syaitan demi untuk tegaknya agama Islam. Alhamdulillah pemudi tetap mempersatukan diri bageula ikena panggung geuletik dengan nama yang sentosa lahir agama kita subhanallah bunga cocok anak perjuangan eta kolot kacape leungit karipuh teu ayeuna leungit naon ningali budak tekun ulet mandiri kayaanana bahkan keun ayeuna ngaos Qur'anna lancar bab ditanya jangan disakedeung mang apa aya naon rukun salat sabaraha 17 Pak mantap nginum lah oh so nu 17 jangan dibagi sabariji tilu naon jang hiji rukun hate bab qalbiyah dua afaliyah katilu aqwaliyah naon asina jang tos salat Pak kun bisa ngajaga ucapan ngajaga patekadan ngajaga padamelan lahir dina salat hirup bakal bisa mampu ngajaga ucapan patekannya padamelan naon jang asina akhlakul karimah cocok kopi jang halus hiji anu bangsa hate naon dina salat jang niat Pak tuh ada nu bangsa ucapan 5 hiji takbiratul ihram 2 ayeuna kaayaan na Fatihah 3 tahiyat akhir 4 maca shalawat ka Nabi 5 awe salam aya nu 11 yang naon bangsa eta mah ruku sujud bangsa afaliyah cincang ari isi dina salat naon aya 2 hiji Pak Allahu akbar mimiti cek budak hablum minallah ada 2 jang salat Pak tungtungna salatnya luak liuk jadi urang teh Pak hirup teh kudu luak liuk lamun mimiti hablum minallah tungtungna teh salat teh hablum milanas ulah lempeng we jiga bedul Pak apa bagong noyot
Iya Pak, urang teh jasa batur bisa kikieuan teh. Dina awak jasa batur mana? Kopiah menang batur, sopan menang batur, ieu jas menang batur, bahkan jasa batur masuk sesirup lamun teu batur. Tah eta teh pas salat naon? Awe salam. Cocok. Baca Quran jang. Dina Al-Fatihah naon anu disebut surat tauhid? Iya karena budu wa iya ada surat doa wa iya karena nasta'in aya dina Fatihah jang anu disebut ayeuna kayan surat isti'anah kafiyah syafiyah mah Pak ubar jadi Fatihah teh jadi ubar wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatan bapana ngulahe alhamdulillah itulah Quran hadang sa kacape karieu melaan ka itu kada moal aya naonana kaayanana bakal tuntas ku ayana kabungahan soca budak jasa asal inung bapana ngeureuy jeung niku kajeun telelel di mimiti 6 tahun 7 tahun dina kitab sulam taufik diuningakeun wajib ka kolotna deketkeun budak umur 7 tahun wauhkeun ka Allah ka Rasulna wauhkeun kana bab salat jeung wudu jeung sajabina 10 tahun masih kena can salat goengkeun tong diantep lain mah Allahu Akbar hari anak-anak kajen teu ngaji kajen sesolat duka di mana aya nu ider-ideran wae aya nu lang-layangan makan bae waktu nanya lang-layangan mah ada adatna as waktu ngaji mah ngaji wae salat Allahu Akbar indung bapana di masjid dari anak manu saurang anu mabok anu ka curug orok anu ulin edamang we kolotna teh engko hayang soleh tapi anu ngebogaan tanggung jawab Allahu Akbar geus beres salat teh mama ari budak di mana kayak di mana ujang di mana oh keur kieu we lang layangan dikusul kan tong lang layan salat itu si bapak wah sok turun wudu atuh mama dah yang kopi lah buru banget sok buru kopi teh angeusan ngaji dah sok budak teh wudu geus wudu ditinggalikeun ku bapana sisa wudu kadang ngaji teh cek budak bismillahirrahmanirrahim plok nawaitu rafal hadasil asghari fadlillahi ta'ala geus beres wudu teh diu naon jang hakikatna wudu cek ajengan boga kaya apa nah boga beungeut ari paduna wudu teh pan geus Pak nu kadua teh pan kumaha rai kitu ge lamun boga beungeut tak sabab urang boga beungeut ku wajib wudu jaman teu boga beungeut Bapak tara wudu dah budak oh usina teh kumaha apa panggeulana di basuh teh parah rai berarti rumah urang teh kaduka izin ku Allah cocok ini ke masjid budak Allahu Akbar ditinggali ku bapak alhamdulillah geus pas sehat at-tahiyatul mubarakatus salat kadang mending ngencring eta indung datang ka mah budak alhamdulillah geus aya sanajan tukang lang-layang oke adatna bapak kita paheula resep aya budak ngaji pate diitikeun da ka mana ayeuna sekolah agama Pak alhamdulillah dunia itu ya pentingna ngaji Quran bunga eta teh dicontohan ku saha ku Ibu Rahmana jadi uswatun hasanah loba jalma nu tadi teh mere contoh tapi hese anu jadi contoh eta urang teh mudah-mudahan sing jadi contoh sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin lamun budak hayang kuro tayun budak teh minimal wauh sing boga ilmu wauhkeun jeung kiai besina didik nah eta disebut dina masalah akidahna ibadahna akhlak pamolahna jeung tujuanna ku ajengan la maujuda illallahna la ma'buda illallahna la matluba illallahna la maksuda hade bener akidahna wahdatul maujud ngaranna hade bener ibadahna wahdatul ma'bud ngaranna kabudak hade bener pamolahna wahdatul matlub ngaranna nu kali opatna ayeuna hade bener tujuanna wahdatul maksud ngaranna akidah alhamdulillah nu penting ang-anga aji iji insyaallah mudah-mudahan aya manfaatna sayur tempe sayur lodeh capek deh
mudah-mudahan ya jam arpan sing janten murang kali anu qurrata ayun eusina jalmi anu soleh cerdas otakna amin caang manahna amin sae budi pekatina barokah dunya jeung akhiratna bahkan anjeunna sing jadi ahli ilmu ahli amal soleh Allahumma ja'alna waj'al auladana khususan jang arfan zainal muttaqin min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli su' wa ahli dhair innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahirabbil alamin. Sayur tempe sayur lodeh capek deh sakitu tong Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.